warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Salwa Antasari ti 10 Mei 43. Abdi bade ngadongeng Sunda anu judulna Manuk Bur. Di hiji lembur aya 2 jalma awewe lalaki nu karek ngawangun rumah tangga. Sapopoe saminggu tug nepi ka sabulan mah maranehna teh katempo kacida layeukna. Tapi lila-lila jadi mindeng kadenge dogdag asea. Pangpangna salakina anu boga sifat goreng teh barangasan. Salah saeutik ge pamajikan toleh dihaok. Malah mindeng dibarengan ku gaptokna. Mun geus kitu, rajol tetanggana pikeun misah. Dina hiji poe, salakina indik ka kebon. Samemehna amanat heula ka pamajikanana. Yen wanci pecat sawet menta dianteuran. Wanci pecat sawet geus longo deui. Salakina teh kapal bakembur. Susuganan katempo pamajikanana datang anteuran. Nu nunggu geus gregetan, ari nu ditutungguna teh hal bae. Puguh we salakina teh jadi mudig-dig nafsu, gidig balik nurut imahna. Asampak pamajikanana teh keur ngagojod we di enggona. Nenjok itu teu anta parah deui. Heat, cebet, pamajikanana digebugan. Didago-dago nganteuran kalah molor sia teh okna. Ah, ampun, Kang, abdi teh lali sareng sarebel. Cek pamajikanana lumeungis menta dipikarunya. Alasan ngumpul sia mah pangadulan, salakina anggur beuki tambah nyiksana. Nandang panyiksa anu kacida, antukna pamajikanana maot sapada harita. Ninjo pamajikanana geus ngalonjor taya nyawaan, salakina jejeritan ka duhur. Madenge kitu tetanggana rabul daratang. Gusti, si Nyai teh keur nyiram geuning, cek saurang tetanggana anu biasa maragian. Nyarita kituna teh bari nyabakan beuteung nu maot. Adenge kitu kabehna corolohok. Komo salakina mah nepi ka lesna kapaehan. Tengah peuting di pajajaratan aya nu disadakul-kulkan. Gancang ku urang lembur teh di teang. Barang deh si horeng nu disadakul-kulkan teh sora hiji sato nu rupana pikasieun. Anjekeun dina tunggul kuburan awewe nu nyiram teh anu dikurupkeun tadi beurang. Kusabab si sato teh disadana kulkulkan, ngelah nepi ka kiwari dingaranan bueuk. Malah loba nu percaya yen bueuk teh jajadian ti nu maot keur nyiram. Jeung deui mun di hiji lembur aya bueuk disada, hartina di lembur eta aya awewe nu keur nyiram. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.